Kacaritakeun di hiji palemburan nu ngaranna Lembur Salap Rongsok, Kacamatan Budi Rongsok. Aya sakuluarga anu lieur kabelit hutang Bang Emok. Yeuh kieu caritana. Gara-gara gawe atuh hirup teh kieu jeung kieu wae nya moal beunghar-beunghar. Geus atuh neng kamarian gawe-gawe wae di kamari ge. Nya pigawean teh di tanah mama aya atuh dempo tuh beas geus beak, listrik geus gandeng, si Esih nagihan wae. Sarua wae atuh neng age lieur awewe jeung top up-eun. Top up wae ai keluarga mah teh dibere dahar. Dek di Paraban cukut. Nah moal bener ngomong geus siap mah. Punten, assalamualaikum. Bang Emok. Neng, aya Bang Emok ya neng. Nagih. Ya sok atuh ladenan. Kagok atuh neng ieu keur uwar main game nage neng. Geus ka ama. Si Neng, mangga Neng kalebet. Mandi ban teu kayak ngerepot-repot langsung wae ieu kumaha terus jatuh tempo. Iya atuh data aya hacis Neng. Si anak mah mana? Itu tinggal si AA boga salaki ngadon main game wae. Oh, nu eta kaset oge horeng. Heuh nyamun sok ibu atuh ke enjing urang ka di deui nya. Nya Neng. Tuh dempo meuli pabelit pisan boga hutang teh biar sirah kali lama. Tuh meni galak teh pamajikan teh. Assalamualaikum, Bu, Ibu. Oh, Ibu. Neng aya Bang Emok nagihan deui. Deuh era beunget jeung we ladenan. Kumaha teh aya naon? Iya, bade lagi hutang ke si Ibu. Kumaha ieu tos jatuh tempo deui. Atuh satu teh kalebet lah. Oke cari kala. Nyetos aki bae. Kumaha mun si A kamu ke iring? Aduh, kumaha neng? Teh tos dari pamajikan. Naon? Dasar pelakor seraklan. Boga